ngawitan. Yang atuh hiji mah. Ngeuna we sia menta. Oret. Mereka hekanya buntut kasiran. Bang, keur naon, Bang? Adeuleuna ku sia keur naon aing? Anu nyanggut teh. Henteu ah. Heh, Bang, menang anu nyanggut mah padahal ku jiki salah. Kenapa kan nyanggut kitu Jang? Wah, Goblok sia. Aing teh kesel. Bang kamana? Ku aing di podaran sia mana nembak kamu. Budak dasar, budak sia, Bang kamana? Sekarang Kang Sodik teh da eta teh rencang di baheula eta teh rencang dalit di ngawitan SD gitu nya deui ka ayeuna teh abdi emut wae gitu. Jadi kahijina mah ka dieu silaturahim ya hayong pendaknya atuh nu kaduana abdi teh bade namut bedog malawi aya gitu kanggo di sawah tuh bade ditu. Ya Akang, saroge abdi teh kena ku panyakit owah. Loh, Gara-gara ngelmu teu kataekan. Masya Jadi Allah. gelo saha wae nu liwat ka payunan bumi pasti wae diudang pake bedog. Digebugan Akang. Eta teh Ayeuna mah Akang daripada diudang make bedog digebugan ku cara ge abdi mending uih we ayeuna mah Akang. Kitu nya? Heeh. nya atuh lamun kitu mah nya abdi nyuwun keun punten nya. Mohon mangga atuh. Apa sih Ye, Akang tadi teh aya tamu ka Akang teh. Saha? Nyariosna mah sobat dalit Akang cenah ti budak di SD kene. Nya. Sahanya mun teu salah manamina teh Kang Somad, Kang. Somad mah atuh eta mah sobat dalit akang ti baheula keur zaman SD. Hadir pinjem bedog. Itu saya nak Nyai kemana? teh dibere Akang bedog teh. Ya ampun Nyai, maneh teh pedi teh teu katulungan. Tibang bedog mah bikeun we atuh. Ayeuna ka mana? Ka ditu Akang, tadi juga. Hei, Pak Atang urang susul ke mana? Digna tadi. Duka. Mar. Wah, nya asih sorek ti galon euy. Cicing sia. Mana tong kabur? Wah, dikadek sia.